Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa ngajawab salam didoakeun salakina sing kawin deui. Ari ngajawab salam teh wajib euceuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geus ngajawab kabeh didoakeun sing runtut raut rumah tanggana. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ieu urang dieu geus boga masjid sakieu alusna. Lain menang urang dieu duitna mah ti Pak Haji. Damun urang dieu ngabangun moal anggeus. Bener teh mang tahun-tahun jadi Masjid As-Sair paling ge menang nyairan di hareup. Ieu mah disayagikeun dibangun keluarga besar Pak Haji. Jadi Masjid Jaminul Khadijah dipersembahkan kamo sepuhna kamo ibuna. Man banal masjid billah, sajaman ngabangun masjid karena Allah, banallahu fil jannati mislah, maka Allah bakal ngabangun di akhirat di surga engke seperti nu dijieun ku anjeunna di dunia. Insyaallah Pak Haji lillah karena Allah. Lain karena itu karena ieu saking nyaah ka urang dieu sabab hayang boga masjid anu alus. Bieu kuring asup ka masjidna alus. Lah geus alus masjidna tinggal we urang dieu ngamakmurkeunana. Kira-kira sang bakal ngamakmurkeunana urang dieu loba da urang dieu ge teu sarolat di masjid aya. Loba nu di masjidna loba nu di imahna. Dawu Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ta eta masing urang di loba ge jelemana sakampungan ge teh ci Pamarian Pamaria urang Pamaria masing ratusan jelema ge dan dihitung ku Allah anu asup ka masjid mah cek Allah innama ya'muru masajidallah man amana billah ngan ukur nu iman ka Allah nu sok makmurkeun masjid mah
Jadi artinya jaman tengah mamurkeun masjid dipertanyakan imana, masing imahna deket masjid. Eta imah tah ieu masjid teu nolol ka masjid. Dipertanyakan imanna, sabab cek Allah ngan jalma-jalma anu iman ka Allah nu sok ngamamurkeun mas tuluy salat, tuluy zarakat, jeung eueuh kasihan ku naon kecuali sieuna ku Allah tah dengekeun. Jadi jalma iman mah Allahu akbar ngagurung buru-buru ngadenge azan teh dahar ditinggalkeun, sinetron ditinggalkeun, ikatan cinta ditinggalkeun, suara hati istri ditinggalkeun, ku menangis ditinggalkeun, cinta dalam perjodohan ditinggalkeun, menolak talak ditinggalkeun. Beli pajujuk arapa sok lalajo, oh sok lalajo, tapi begitu ngadeng azan lompat pareman. Nah ada linteu menang lalajo sinetron da meunang ece kok mau kabeukeun cem Indosiar ban nompo awewe dinya nyeri wae geuning terus bari nyilitan salki tong kitu tas dirinya sia ka aing, tong kitu tas dirinya sia ka aing. Kan kitu ibu-ibu di belah ditu mah bejana nurutan di belah dia gitu. Gitu menang rek lalajo Indosiar menang, radio Antv menang, radio RCTI menang, dari itu menang ngan begitu ngadenge azan gurubung sabab sieun ku Allah azan mah panggilan ti Allah. Ai azan teh masih nu ngadanna Mang Imin, Mang Eman, Mang Enco, Mang Ikin anu adana teu pati alus teh geuning aya lah sholat eta teh masih kitu oge soranna tong dianggap remeh. Azan teh panggilan ti Gusti. Jadi masjidna geus aya cek Allah ngan ukul jalma-jalma nu ariman ka Allah nu sok makmurkeun masjid. Tinggal tanyakeun kana diri bapa hayang diasupkeun jelema iman ada yang diasupkeun jelema teu iman. Mun hayang diasupkeun jelema iman sok gerang ngalengkah ka masjid. Dapang berat-berat banget tapi diri teh ngalengkah ka masjid. Da ini ka kebon mah masih manggul naon? Manggul kegemuk mang kintal-kintal ge da meuting serepet agak lalu umpatan pan bari manggul teh. Kalio mah lumpat Pak. Tapi ka masjid mah Gusti eta ka masjid. Sareupeun bogobrong da teu nolol. Aya nu imana deket masjid teh ka masjid. Sese ta beungeut sia. Cek Nabi teh kieu teh sampurna salatna tatangga masjid, angin salatna kudu di masjid. Sekali deui damukeun, teh sampurna tatangga masjid salatna, angin kudu di masjid. Aya sahabat nu naros ya Rasulullah, ari tatangga masjid teh saha? Dawuh Rasul, kullu man sami'an nida sahawe jalma nu ngadengekeun suara azan eta tatangga masjid. Abdi mah 100 meter kadengekeun suara azan, kadenge tatangga. Abdi 200 meter kadengekeun suara azan tatangga. Cing bade naros, ai suara azan enet aya nu teu kadangu ka bumi. Kadangu ku sadayana kadangu eta mah berarti kudu ka masjid. Tek 200 meter 300 meter lempang ka masjid sabab kadenge kene soraa. Kecuali amun kitu geus tong make speaker we cenah adzan di masjid. Justru make speaker teh teh ngameh jadi syiar di geroan Allahu akbar Allahu akbar. Adzan mana eta? Surabaya. Oh di Surabaya gitu adana. Adan Surabaya cek cek adan Mekah, adan Mekah. Allahu akbar Allahu akbar. Adan mana? Adan Jujun. Allahu akbar Allahu akbar. Adan mana? Adan Pamaria. Ayo orang Pamaria adana kitu henteu.
tuh gitu mah ada budak aki nu adana di pamaria mah moal pasti budak ngorak nu aradana. Hah? Paud adana ngerakeun nu adana paud. Eta teh paud teh eta geuning nu sakola dianterkeun ku nimina teh. Mini jeung incu sakelas. Da jebleh geuning incuna teh mun nina ningkah teh. Allahu Akbar. Tak kitu Bu. Jadi ieu Pak Haji teh nyeun masjid teh keur naon? Keur ibadah. Lah masjidun ussisa ala taqwa. Masjid mah keur tempat takwa, tempat ibadah. Lamun lieur ku kahirupan ku uing di bejaan lompat ka masjid tong curhat ka batur. Lamun lieur ku kahirupan gancang tungkulkeun, lamun berat ku kahirupan gancang sujudkeun. Sujud teh teh ngalepaskeun ka berat kahirupan, nyalakeun ka Gusti Allah. Sujud ka Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Daya nuluwi luhur salian ti Allah mah mung Allah nuluhur mah Gusti abi pasrah tunduk ka Gusti nyalakeun sagala rupi rumaos abi seueur lepatna kahirupan rumaos abi seueur bebanna kahirupan bade disangakeun ka Gusti muga beban abdi sing leungit tina diri abdi ku Gusti sing dibantuan kitu atuh. Ketinggal ieu beungeut stres sabareh ieu beungeut karorang duit ketingali ku aing. Ya ketinggali ya bener-bener kan mikiran minyak mahal. Mikiran beas ya ketinggali dah tuh. Nah naon udah pikiran ku ibu atuh dan pemikiran pamimpin saha da uing mah urusannya nu penting mah harga marurah, harga terjangkau, jalan alarus, benar teh rakyat mah. Itu. Tapi ayeuna pan aneh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Urang dia ngajerit di luhur baru reute. Listrik neon-neon tai kuda di kadutan jalma leutik ngajerit teu naon-naon asa beuteung kula ngagenutan. Teu ningali rakyat, masyaallah marukna hirup teh bakal lila. Bener. Mata hei ka para pamimpin, hei. Yang nepona kana kamera, hei. Meningali channel dewek, hei. Kira areling sia, hei. Korupsi teh beuki. Dahar badangan sakieu, sia teh sapiring kaduana ge beak. Seubeuh. Tapi kayak di akhirat pertanggungjawabanana berat. Sok ngabejaan, hei pamimpin, hei. Sugan we di tarenyo ieu YouTube aing. Ari keprotong saware-saware ateul ka ceuli aingna. Coba kabeh keprok kabeh. Nah kitu persis si ka budak TK nurut we dititah teh. Rakyat Indonesia mah termasuk rakyat nu bager, bener teh. Bener kamari PSSI main jeung Thailand. Di mana nonton bareng hidup Indonesia. Hidup Indonesia masing karurang beas, karurang minyak oge. Nasionalismenya tidak usah dipertanyakan lagi. Jelema-jelema nu ngaraji di dia jelema nasionalis wungkul, jelema anu bener-bener hayang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bener teh? Bener teh? Da geus aman geus damai Indonesia teh, bener teh? Jadi ulah sok dituduh, pengajian dituduh sebagai sarang teroris, pesantren dituduh sebagai sarang teroris. Kasinggung ya dewek sebagai pimpinan pesantren. Da dewek mah teu ngajarkeun terorisme, dewek mah ngajarkeun kitab. Ngajarkeun pangaji anu bener, ngajarkeun adab. Johari coba ulin ka Johari. Larengku udakna teh ibu ulin geus pernah ka Johari acan. Anu acan ngerakeun deket-deket anak taleus. Ai urang Aceh geus datang, urang Papua geus datang, urang Kalimantan geus datang, urang Lampung Jambi datang, ada urang Pamaria can datang. Bu, ya keuntungan anak ke orang dia bisa ningkatkan keimanan dia masjid. Keuntungan ke Pak Haji bakal bagi jembar rezekina. Apa gitu? Bakatku yakina Gusti Allah merek ganjaran kajamun sok sodako nu ngabangun masjid di dunia bakal dibangunkan bawa imah di surga. Makanya kena sodako sing rajin sodako memeh beunghar.
dapat haji bagus beungar sodako wae justru kudu diajar sodako teh ti memeh beunghar beung can beunghar sodako naon pajujur sodako mah sagala rupa hate nu ikhlas bari seuring ka batur teh sodako ulah emang keur goreng patut sia mah coba hidung coba monyong coba judes ka batur nya pulukeun hirup deui aya beunghar teh urang dieu mun kita ditanya kuing mending beunghar mending miskin mending beunghar mending miskin nu beunghar mah rukun Islam na ge 5 nu miskin mah tinggal 3 ada rukun Islam kerja nu miskin mah tinggal 3 perkara hiji syahadat 2 salat 3 nu miskin mah teu kudu zakat pan nu miskin mah hakna narima hiji 4 puasa dina bulan Ramadan 5 nu miskin mah boro-boro jang init ka haji jang init ka cileunyi menang nginjem timbang lili mending beunghar mending miskin nu beunghar mah bakal loba pertanyaanna makin loba nu beunghar hartana makin loba pertanyaanna makin seutik hartana makin seutik pertanyaanna teu boga harta moal ditanyana naon kecuali salatna wungkul mending beunghar mending miskin wow anger beunghar mending beunghar bari salat mending beunghar bari soleh nu beunghar soleh sedekah nu miskin soleh sedekah rek rajaban rek muludan sedekah nu beunghar gede nu miskin leutik tapi kadang-kadang mah tibalik en beunghar kopet en miskin gede bener teu kadang-kadang nu miskin mah ka panitia teh ngagarwan panitia ka dieu da abada eueuh oge atuh hayang miluan cereng nu beunghar mah kadang-kadang ngomong deh atuh teu boga duit menang jujun kadang-kadang kitu tah bari merekna teh teu puguh padahal Allah ngajanjikeun man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha sing tarik nyebut Allah na atuh man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha itu saja mun datangkeun hiji kahadean maka ku Allah bakal diganti eta hiji kahadean ku 10 kahadean sok urang ngitung diajar ngitung kabeh 10 cokot hiji eta mah matematika Pariama Pariama wae Pamaria mah matematikana kitu 10 cokot hiji salapan ya mah matematika Allah rumusna nu tadi hiji digantian 10 ayo bareng 10 cokot hiji 18 saudara nah abis 18 tinggali rumusna 10 cokot hiji nu hiji teh kaharean bakal digantian 10 ieu mah jadi 10 sesana salapan tambahkeun jadi 18 jadi 10 cokot hiji teh oke teruskeun 10 cokot 2 28 ohon pan kahadeana 2 yeuna 8 jadi 20 teruskan me pinter 10 cokot 3 7 bener tukang balantik mah hafalan 10 cokot 4 genep 10 cokot 5 makin gedenya 10 cokot genep 4 10 cokot 7 10 cokot 8 10 cokot 8 10 cokot 10 100 tak kitu matematika Allah urang pamaria makin loba ngaluarkeun kahadean maka makin loba nuku Allah bakal dibikeun ka urang pamaria
mudah-mudahan sing jadi eta teh sing jadi konsep geras sodako meme beunghar ulah ngadaguan beunghar karek sodako kitu cek matak penyakit kopet ulah sok dikekeuweuk wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika tong neuneun leungeun dina punuk cek Allah alias kopet gitu merepet pelit kedekut cap jahe merege hese tara mere cap jahe keket mengkene merege buntut kasiran eta teh lagu India bagian tengah bagian Wanaraja lagu kentong jalma pedit kumed heserek mere rajen teh sok becrek kudu capek gawe maren tasok gaplah majar teh ibadah dasar cap jahe merege hese tara pilih bulu tepan cakaki rek batu rek dulur taya bedana si kopet mah rek batu rek dulur ge anger rek kopet padahal ulah koretku raja kaya ngarah hirup loba baraya tong sieun sangsara pira di dunya ngan samentara tesalilana rizki titipan harta amanat rik-rik gemi tapi lain harti bakhil sifat berehan lain awuntah maren tatong gaplah ibadah sing kafah sarege tibra dahar mirasa najan loba harta moal tenang hate mun kasasama merege hese terima gaji hari anu kekeprok teh tukang dedak tukang huut kekeprok dan ngebul tong jadi jalma kop nah kopet ini tuh turutan Pak Haji yen masjid masjid beres KB turutanan ya teh cepuing oge tadi mane can loba duit diajar sodako justru sodako teh memeh boga duit hayang loba duit sodako palingan hese duit ada kopet atuh kitu umat Islam mah diajar tong jadi jalma kopet jadi supaya orang jadi zaman ubarahan geus Pak Haji nyontohan tinggal nu tadi innama ya'muru masajid Allah man amana billah ibu kedah janten juru toel ari ibu sholatna di imah di masjid alusna di imah di masjid di imah bapak di nah ai bapak ibu salaki ibu lolobana di masjid di imah dakwah ibu mimiti ayeuna mah dakwah teh lain tugas jujur wungkul tapi sadayana kena dakwah Pak Jujun tapi mah teu bisa pidato jika Pak Jujun da dakwah mah lain pidato wungkul ce nuduhkeun kahadean pangdakwah mah kabeh ge bisa pamajikan nuduhkeun salakina bisa ngaranna da'iyah lalaki ngaranna da'i awewe da'iyah bedana kitu lalaki mah qori awewe qori'ah lalaki mah muballigh awewe muballighah mun lalaki mah anta mun awewe tah geuning parinter lalaki mah kunta mun awewe
Sieun jadi kunti ala lakinya. Kunti mah nyengir. Jurig Indonesia mah dah lah teu keren. Jurig Amerika mah make dasi. Make bow tie. Lain bow tie, bow tie. Bow tie teh dasi kupu-kupu. Itu ngaranna naon teh ngaranna teh? Dracula. Oh, misalnya jurig Cina gaya pada aslog-aslogan. Tapi bajuna mah alus. Jurig Indonesia mah aduh sangsara ngajedog dina tangkal kai. Jaba getihan baujurna teh ugulantungan cikikik seuri heueuh kumaha rakyatna we. Kun ta lalaki awewe kun dai ya kuring dai asa kudu jadi dai ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Geus aya masjid Nur Khadijah mah tau ya salaki teh Pak Adan. Adan cek sadangdutan. Ka masjid moal. Allahu akbar, Allahu akbar. Pak, buru ka masjid moal ya. Mau sholat, nyerek sholat mah. Mau ke masjid. Pan lalaki mah. Oh di masjid, eta ge. Awewe di imah. Bapak rek di imah. Oh berarti bapak awewe. Aya tuh make mau kena. Jadi ibu kena kagungan mau kena dua di bumi. Kagungan dua. Anu teu acan kagungan dua meser hiji deui. Kanggo sa kanggo tuang raka, kanggo caroge, anu tukang sholat di gogobrong. Asongkeun. Oh dia asongkeun di Jomali. Sia teh aing teh jiga kapan lalaki mah di masjid. Awewe di imah jeung ka masjid kitu. Ece teh ka salaki teh kitu osok tara. Osok tara. Kumaha tuh batara ka masjid keneh lalakina? Sok ngalawan. Aturan make bom atuh. Sok mau teka masjid bade berede mau diberede engke kitu atuh kayak ngagurubung salaki alah aing teh dibere kumaha ditongongan mah aing reuwas engke saged teh salakina rek ka masjid ois gaya ka masjid begitu rek keluar pret hujan alah mah hujan di rek ka masjid nage tong eureun dakwah teh yeuh make payung poek mah yeuh baterai leueur mah iteu siga namun orang pamaria kitu kabeh masjid Nur Khadijah pinuh tadi jamin bener teu asok ngotot kitu tara da tara asal da ibu maki atuh bapak ka masjid di dieu we heuh atuh lain dakwah anu lain daiyah anu hebat ingat atuh kudu wani jadi daiyah sebab eta salaki dielingan ku ibu sebab ibu kudu boga imam nu alus sa imam teh salaki lamun ibu salaki na geus taradae ka masjid-masjid acan ibu nasib rek kumaha bu ieu loba ibu-ibu lalakina eueuh saeutik lalakina ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jalma nu iman ku anfusakum kum tetap kalalaki anjeun kudu ngaraksa diri anjeun wa ahlikum jeung keluarga anjeun anak pamajikan anak incu buyut bawa jang ngawarek udah ka kai siwur katusar mawur berapa kalang perang kulaleng lep bulaneng hare-hare 12 turunan tuh dijaga kusaku pemimpin salakina lamun salaki maneh can bisa jadi pemimpin kumaha ieu anak buahna kumaha nu dipingpinna cing rek nanya ieu sadayana sok di jilbab sadayana osok di bumi osok sare osok nya atuh sare di jilbab mani di jilbab mani yang teu atuh mani di buligir mah nya mani di jilbab
Ya aya di dia anu di jilbabna ngan ka pangajian wungkul dekat tempon itu biasa manyengsol atuh geus teu kudu dibenerkeun atuh geus teu kudu dibenerkeun api-api osok we atuh dibenerkeun bari kapagi tarana ya salaki euceun ningali euceun teu make jilbab wajib benerkeun mama di jilbab sabab lamun mama teu di jilbab dosa mama bapak bagian tepi ke akhirat pasok itu tara salaki tema lain atuh salaki majikanana make legging make motor apa legging celana lepet gageulun anjing geuleuh aing geuning make legging meuni cenewok tadi tinggal kumaha da tengah aja ningali sakali nempo yang ganjaran sakali nempo masa tong ngicep jadi makruh ngicep deh haram mata kieu we teh kapeuri tah darek kumaha jaga panon salaki mun ibu-ibuna dikasabeleun wae mah ibu bajaga meh panon lalaki kajaga ieu mah da lain atuh awewe ayeuna di belah ditu mah make cuklek acup nu katemong kelek teh you can select mong kamu dapat melihat kelek yang katemong oi buuk beureum teh geuning adi kulit teu pati bodas siga belana kaduruk teh make legging astagfirullahalazim uing sok nanya eta salakina ka mana sekali daekeun eta salakina orang pamajikanna ditenyok ku batur damun uing mama daek muka salon duit ti uing balik ti salon manena nemongkeun oratna ka batur narenyo uing bagian urikes deui geus di imah itu aja kada lalaki kudu tegas anfusakum diri aja tempor anfusakum wa ahlikum tegas diri badan anak keluarga bejakeun ka bapaknya kayaknya balik ti dieu ceuk panyujun kewajiban jeung tugas salaki ngajaga diri jeung kulawargana dirina heula terus kulawargana kitu diri kulawargana kitu ceuk ibu ngan tiktokan we tiktokan rungkan siti ngan tiktokan we salam dari Binjai oh tiktokan we sum salat toel ku salakina mama cing atuh geus kolot tiktokan ningara rewa teuing lain maca Quran hayo tiktokan pajujun sok tiktokan osok tiktokan naon pajujun dakwah sabab kersimpuli media sosial dipake dakwah kitu ceuk lain dipake nini kasebeleun bawa uing, palun uing ya, bancet oke geuleuh ningali euceut gituan. Bisi ieu mah urang dia mah insyaallah. Moal pati eueuh gitu urang dia. Da bejana urang ditu ge nurutan urang dieu bejana mah gitu. Kade Omar, anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan siapa? Dan ahlimu dari siksa neraka. Mata lain sakadar salaki anu jadi da'iyah pamajikan oge kudu jadi dai mata budak ngora yang ngabejaan teangan pi pamajikan teh anu saroleha supaya engke maneh geus kawin teh jadi nikmat kitu nu jaromlo aya jomlowers aya so umumkeun we ka batur sugan meunang ka bogo anu soleha hari ini gitu saya muter kasetna saya umumkan pada bulan pada bintang dapatkah ku miliki seorang kekasih
dunia akhirat. Itu atuh. Tidak mah, bahkan si ada mah. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit, sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Kumaha nemen ninggal sakali Bu. Kunaon abdi teu kenging ningali jam. Dupi ieu jam saha? Kabungan saha? Kunaon beu teu kenging ditingali ku nu bogana? Oh, lami keneh. Maksudna abdi ulah waka turun. Janten teraskeun ieu teh. Moal capek. Saha anu capek? Sawios jujun capek. Alah, kata si Ucup buat kapok sang gitu. Wios udah dibayar. Ampun, urang pamaria amit-amit. Jika milu bayar, udah dibayar. Amit-amit. Ya lah, geus kumadinya wae. Pokoknya mah doakeun semua yang terlibat dengan adanya resmian masjid ini, tanagana, hartana, ku Allah sing digentian berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah. Jinu iman kan Allah jeung ka poe akhir jalma anu ngamamurkeun masjid teh. Nu kadua sok ngadirikeun salat, tungtun budak ka masjid teh, ajakan ka masjid. Ulah eleh ku kolot baheula keur zaman lain masjid tajub baheula mah. Geus digiringkeun budak teh pan jam 5 teh, setengah genep teh. Bari nyarani budakna geta sora bedug batur tanda geus. Geus nitah reureuh ulin ngajak ka masjid belah kulon, ibar layung ngajak muji. Baheula kitu. Abringkeun ka masjid teh, salat ditajug teh jeung kolot. Budak mah biasa di tukang silih seret teh. Gandeng geuning budak mah ditukangkeun bae, daek ka masjid teh geus untung. Ulah sok nyarek budak asup ka masjid kade bapak-bapak. Budak gandeng budak mah haling-haling teu meunang. Mun aya kolot tuh sok nyarek budak kalau asup ka masjid, eta kolot keur mengkatrasi, keur nutup budak soleh nu bakal lahir ti masjid Nur Khadijah. Teu meunang, karena budak mah da maneh ge keur budak mah heureuy yeuh. Uing keur budak salat kieu. Abet kieu pas soe nu nyeren. Seret belah katu aing malik. Seret belah kenca malik. Itu uing baheula. Tapi ka kelas 3 SD, tapi ka kelas 5 ketang SD kelas genep mah geus ngahiji jeung kolot ka hareup. Tapi ti leutik daek ka masjid. Mata keprak-keprak deui budak teh. Ulah sina ngajar dog di imah waktu maghrib teh. Sina milu ka bapana ka masjid. Siap? Siap? Urang pamaria siap? Mimiting ke sore. Surungkeun bapana. Sina narik anakna nu lalaki. Salat di masjid. Urang mah baheula da kitu salat teh geus kitu urang mah mundur ka tukang. Baheula mah geus aya ustad nu ngajar ngaji di tukang teh. Alif-alifan, alif gitu baheula mah can aya metode ikro. Alif, metode Baghdadi we ba, ta, fa. Can bener mah nyebut alif, can kana ba? Alif we alif. Mun alif lain alif, alif. Tingali alif. Ustad teh ba, ta, fa. Lain sa, fa. Fa, terus kitu nyim. Ceuk budak jip, nyim. Jip, nyim. Jip panjangan
turunan seetik bus. Lebih panjang tina jeep bus. Terus narabas baheula mah ihdinas siratal mustaqim. Ceklokeun ihdinas siratal ceklok mustaqim. Ustadna pusing di tek kayak budak beletak, ipa ustadna meninel tapi da baheula mah lila ge ngajina bener, ngaji baheula mah bener teh gitu. Beres ngaji ngong adzan isya salat heula barudak salat budak baheula mah magrib isya teh di masjid. Ari ayeuna sok kitu tara, ayeuna mah pan lolobana di imah nonton TV atau nyarepeng handphone. Da handphone teh ya nu kieu ya da iblis, lolobana iblis. Naon? Handphone? Mana yang ngomongkeun handphone? Uing ngomongkeun handphone lainnya iblis nu kieu teh iblis. Mata ge ngabejaan ayeuna ye. Meta jadi iblis, coba teuneun hiji aplikasi di jerona Quran, nakhtim contohna. Jadi contohna lamun memeh muka WA tuh contohan kudu dicontohan kuing tuh memeh muka WA teh sok aya heula Quran saayat gitu. Jadi memeh muka WA Quran saayat baca heula Quran karek muka WA. Beres muka WA tutup deui ge mun aya deui WA buka memeh muka WA teh otomatis aya heula Quran saayat tuluykeun deui. Jadi lamun 100 kali maca WA 100 kali maca ayat Al-Qur'an. Bayangkeun ku anjeun ieu pan lain atuh. Nah HP teh aplikasi teh nu teu pararuguh tah anak maneh teh kitu. Jadi paur anak maneh lamun jadi jama-jama anu terombang-ambing ku handphone. Aya nama ajarkeun ngabejaan bising ke paeh ninggalkeun keturunan lemah-lemah teu bisa ngadua-dua acan mun eceu paeh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kudu sieun lamun eceu ninggalkeun turunan di tukangan eceu jelema lemah-lemah. Hoste maot ece batur mah ngadaroa maca yasin ieu mah teu bisa. Keur sakarat batur mah datang budak teh tiluanana ngadaroa ieu mah lain anu hiji jeblek we unggul. Anu kadua mencetan unggul bapak teh kunaon bapak nu katilu mah komo bapak ulah berat ninggalkeun alam dunya sok we tenang toko mah ku ujang. Pokona mah beang naon sapa perusahaan mah keun ku ujang bapana eta bun celik teh. Keur sakarat ge hudang deui bebel sia cenah aing can paeh ge sia geus ngomongkeun warisan teu jadi paehna. Hos maot asup di kuburan butuh tali kubur teh doa jamaah anu harirup teh. Matang bener jelema nu ngomongkeun doa anu hirup tepat teu tepi ka maot teh sina paeh. Nu sok ngomong kitu aya? Pajar teh cenah moal bagean doa nu hirup maot nu tinu hirup mah cobaan maneh paeh. Tapi teu pajujun doa tinu hirup kana paehnya tepi Rasulullah oge aya salat mayit, aya salat gaib, ngaliwat kana kuburan Rasul eureun heula ngadoa. Lamun Allah mau tepi teu kudu ngadoa, Nabi teu kudu aya salat gaib, teu kudu aya salat mayit, bener teu? Geus we balangkeun atuh kawahangan teu kudu dikubur-kubur acan. Tapi teh Fatihah teh odak dengekeun. Ayo odah dengekeun soda ceun mimin teh. Ceun nining, ceun titin, ceun imah, ceun ai. Aya kabeh. Mana buktina tepi? Buktina eta Fatihah tepi ka ahli kubur, eta Fatihah teu balik deui. Ngan karunya kakolot anu budakna teu bisa ngaji. Ningalian we TikTok, ningalian handphone main game wae. Ningalian lagu, lamun paeh datang ke kuburan salebaran sakali lain ngadoa. Nu hiji ngalagu, nu hiji nyanyi, nu hiji main game. Ti mimiti lagu modern, tapi ka lagu Michael Jackson kabur ti Garut. Biji cocol dicocol, belum dihuapkeun, dicocol deui samelana. Siga gelo.
Michael Jackson kabur teh lagu nagi. Cek malaikat Ahmad bin Fulan abdi malaikat tah anak maneh datang kabeh rek naon malaikat moal doa boro-boro anak siapa tebeleuleun ngadoa hiji acan mawa naon mawa nu teu pararugu kejret kana huna beuki ripu gableg anak kitu nyeri teh ngalahirkeun anak nyeri mana jeung di khitan nyeri di hitan eta ibu keur eta nyeri mata kitu ge aneh ongko nyeri tapi deui aneh aing kunaon pohoan jadi geus salaki geus naik mah sok poho bae ibadah eta Pak Jujun abi mah kesel ka salaki teh kudu ngalpoe euceum mah sok hoream mun keur hoream ngalaenan salaki teh ibadah gede ibadahna ge sarua keur hayang mah eta biasa-biasa lamun ibu keur hoream salaki keur hayang ibu ngalayanan eta teh gede ibadahna sok ngebuktikeun ke pentingnya ibadahna gede eta teh ya eta Pak Jujun dengar rasakeun salaki teh pan euceum mah dicape atuh da beberes naon-naon tapi kas penting pengen naon geus capek euceum mah salaki maneh ge sarua sok kitu capek kena jadi salaki mah nya mahnya neangan duitnya itunya ngeunah kene jadi awewe mengajar we nungguan dianggapna jadi awewe teh gampang tungtungna eta lalaki ngadoa ka Allah ya Allah coba balikeun abdi jadi awewe pamajikan abdi jadikeun jadi lalaki dijabah doana teh pas udang sare manehna jadi awewe pamajikanna jadi lalaki aduh der we ngaran awewe timiti udang sare teh eureun-eureun gawe teh lain udang sare beberes gegeroh nyiapkeun sarapan keur keluarga bener teh budak rek sakola disiapkeun sagala rupa geus budak init gancang istrika geus nyetrika naon aya di pagawean siap-siap budak rek balik kudu dahar sore teu eureun-eureun tapi ka Isa teh geuning capek awewe mah lain kuring sok ningalikeun awewe ka geuning kitu awewe mah ya Allah geus Isa teh karek-karek sare geus ditoel ku salakina mah ayam atuh der ngaenan salakina cek eta awewe lalaki nu jadi awewe teh Gusti geuning capek jadi awewe teh sugan teh mah teu capek geus abdi mah nyuhunkeun dibalikeun deui we jadi lalaki ya Allah ceuk malaikat teu bisa sabab maneh hamil kadang gua anu 8 bulan borosor ngalahirkeun hakan sia mata ke ulah sok ngampeledek ka awewe teh ya Allah subhanallah ieu teh awewe teh gede ganjaranna hareupeun Allah omongan kade bisi daek ngaji kurang amal ari ngaji rajin kas lagi jadi diwin yang sol untu wae masa gedeung deui rek bulan puasa lebaran monyong makana urang tuntut gerak beli baju teh engke mah geus rek tanggal 27 ka kitu pinuh pasar Suwana Rajana ge ti ayeuna pinuh cek salakina mana duitna atuh duit terkean cerewen aya ibu-ibu gitu pan awewe cerewen pan teh menang bising ka salakina teh sakat ku bising salakina eta awewe cerewen dibeungkeut diasupkeun kana sumur saat bari udur salakina jempling aing cenah ye tapi keur cicing ge inget deui ya Allah kitu-kitu ge inungna budak ditima deui we eta tapi berat ditima teh 2 kali lipat PTN ngagantung kunti nah sahabat milu sia kunti aing keur ngeunah-ngeunah hees di jerok sumur datang aya awewe ngocoblak cenah aing teh pika hudang ya ternyata awewe cerewen pika di jerok sumur ge ngocoblak ya Bo sebalik deui jadi satu tim ya perkuat keluarga ya bapak jeung ibu kudu bisa ngajaga anak turunan jadi ahli surga amin ya Allah ya Rabbal mimitian ku bapakna sing rajin asup ka masjid aqamas shalah tegakkeun salat menegakkan dengan ukur salat tungkul tapi beres salat ditegakkeun dina kahirupan sapopoe
bahkan kadituna wa atas zakat ngaluarkeun zakat kerja manuges hak ngaluarkeun zakat tungtungna walam yakhsha illallah jama anu sok nu iman ka Allah jeung kana poe akhir jama anu sok salat jama anu sok zakat teu sieun ku nanaon teu sieun ku virus corona teu sieun ku virus anu aya jadi pajujuk tong sieun ku virus teu kudu sieun teu meunang sieun ku virus lamun sieun ku virus awas jalma iman ngan sieun ku Gusti Allah virus jaga sesuai dengan protokol kesehatan bukan berarti sieun ku virus tapi sieun mah ku Allah man akhafallah khafa kulla syai'in saja manusia ku Allah sieun kabeh perkara bu kitu jadi walam yakhsha illallah orang beriman orang pada Allah beriman pada hari akhir menegakkan sholat mengeluarkan zakat dia tidak pernah takut pada apapun kecuali dia takut pada Allah ai ece sieun ku Allah sieun ku Rona ceker sare yo ayat wa minal laili fatahajjat bina filatalak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda tarahajud sok hudang tara loba nu hudang loba nu tara datang we Rona gogorokan bangsat harudang teh jadi sieun kena ku bangsat daripada ku Allah so disumpah demi Allah demi Rasulullah loba nu ngalangar tapi lamun sumpahna lamun mana yang kelakuan dia bakal dibentar ku gelap sieun kena ku gelap daripada ku Allah padahal gelap mah ciptaan Allah sok urang diajar beuti poe ieu ngaji nya urang teh loba sieun rek nanya ku HP so ngorejat ku HP mah keur cicing aya HP ngirining tewa keur masak aya HP ngirining korejat keur sare aya HP ngirining dicokot di hudang cing rek nanya keur nonton aya adan ngorejat langsung wudhu teu ceuk aing oge sugan teh urang dituwungkul nu kitu teh pek urang ditu teh nurutan urang dieu hayu ajar teh mah masjid ya geus aya nih hebat Masjid Jami Nur Khadijah oh gaya menarana gaya speakerna alus kentengna alus masjidna agreng hei lu salatna tiluan aki omot, aki ikin, aki oja nugas kieu ka masjid teh adan mod adan ki omot Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar terus maca sholawat bari nyaranena tihang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala anu nyurucud bari nurutan ceki ocid mod komat omod komat bari bener-bener sarung teh aki mah Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar porosot ka sarung teh leueur teuing teh hayya ala sholat teki ikin teh jadi imam Sholatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr cek makmum cek ocid til inna anzalnahu fi lailatul qadr selalu di tukang kitu wae inna anzalnahu fi lailatul qadr ungut-ungutan wama adraka ma lailatul qadr wama adraka ma lailatul tul tadi cek syatil
ayeuna aing tul cek til cek sia tul sok aya sia tu omot anu makmum aing eureun moal ayeuna mah siga namanya tama dongeng zaman Firaun make kolor aya tate aki-aki wongkol di masjid anu saminggu deui pipaeheun ayeuna di masjid teu jadi teu aya pisan maksudna budak ngora salaki ece sok salaki ini sok ayeuna mah daratang ke masjid jadikan ya masjid tempat ibadah jadikan ya masjid tempat nguatkeun iman jadikan ya masjid tempat jadi jalma anu diajar ngabakti ka Allah anu sampurna insyaallah sadayana jadi jalma-jalma anu saroleh amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan ketinggalit ceria kabeh lah insyaallah toel salakina kemanya omat balik jadi amanah toel to anu acanya teu gaduh untung nu teu gaduh tapi teu kudu nini ka dieu rek milu salat tuluy asup ka tengah-tengah lalaki ulah kade saya sini ini tita tadi ngomong geus teu gaduh ece masih geus teu gaduh kita malah dipilih ku abdi moal da kieu-kieu ge payu keneh abdi mah tos tara ka nini mah henteu abdi mah hiji abdi mah hiji henteu kedua mah beung abdi mah di kajian disebut cemen daripada nyandu cek babaturan abdi nu pamajikan 4 Superman nu pamajikan 3 Iron Man nu pamajikan 2 Power Man nu pamajikan hiji cemen kajian disebut cemen we cemen tapi istri jadi teman abdi sampai surga aduh keprok kabeh euy asa dipanglawankeun naon gablon pamajikan 4 kada hari warteg mah pamajikan 4 datang ka hiji mana we teh mal ka dieu boro teh nyangu datang ka nu kadua mana teh mal ka dieu boro teh nyangu tungtung mah dahar di warteg pamajikan 4 dahar di warteg jadi ibu pidu anaknya abdi sing istiqomah ibu ge didoakeun sing istiqomah sing bisa ngajaga kulawarga jeung turunan intina mah eta jaga kulawarga jeung tu eta anak teh aset kada tong diantep we kana HP jaga arahkeun waktu salat waktu ngaji engkewe pajujun tos ageng capek berat geus gede mah ibarat tangkal geus gede mah ngabeletok ti ayeuna tena tegas ti ayeuna diajar kitu nya salat tah sina ka masjid budak lalaki meh pinuh ieu di masjidna bungaheun anu pangyieunkeunana bunga jalma masyarakat anu berjamaahna jadi pamaria jadi kampung anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala mugia manfaat mugia ibu bapak sadayana para nyang yuswa sing bunga sadayana sakitu nu apiatur khudz masafa wa rahmakadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.